Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Mang Dedi baraya Kisunda di manabe ayana. Alhamdulillah kiwari Mang Dedi beres neruskeun hanca carita jakarana anu katunda ayeuna bagian anu ka-70 genepna. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina hanca anu katunda bagian ka-75 na bedaran Mang Dedi kasapih wanci jina mangsa medarikeun keayaan alam ti peuting di pasisian lembur Sindang Sari khususna atuh harita Bah Badrowi dina mangsana atuh ngekeuweuk Nyi Arum Rengganis telonya aya nu wiwat tangtos atuh para kaum dangu minimal bebeja ka hoyong kuninga saha anu liwat atau anu ngarebut Nyi Arum Rengganis tah dumasar kana hal eta mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana namun kada hilap like, subscribe, komen sareng loncengna toelnya. Atuh nuhun ku mangrupi parahatosanana mangga urang Bandungan caritana. Cag prapamirsa, urang tinggalkeun heula kaayaan Bapa kumu sapara kanca, teuneun heula sakedeung tunda sakedap insyaallah kahareup kasampeur deui ayeuna urang nyusul heula caritana Ki Badrowi anu harita keur ngabeuleus atul umpatan nyusul saurang jalma anu ngekeuweuk atawa ngarebut Nyi Arum Rengganis. Harita dua jalma atuh pating kolebat sili udang horeng si mana horeng Bah Badrowi anu kalengitan sabab tadi teh kalengitan ku Nyi Arum Rengganis sabab aya nu ngiwat dua bayangan hideung geus teu katempo deui gerakanna kacida pisan gancang tur kesit hampir-hampir teu katempo ku panon biasa malah dina mangsa anu ngan sakolepat geus ngiles bari jeung mawa awak Nyi Arum terus dibawa lumpat teuing dibawa ka mana. Mireungeuh kajadian kitu sakedapan Bah Badrowi teh harita molohok we ari sabab manehna ngarasa kaget. Padandani kitu teu lila manehna oge gancang sadar kana kaayaan. Goblok dia. Dasar kurang ajar. Make jeung aya nu wani pipiluun kana ieu urusan aing. Montong sabatkan yaya siah wabalak siap Ciung atuh harita Ki Badrowi atuh ngabelesat harita kena lumpat nandingan kilat nu maksudna arek ngudag ka jalma anu geus wani-wani pipilueun kana urusan manehna. Kaayaan mangsa alam dina peuting harita teh tikarasa wanci teh geus ngaguayuh ka mangsa subuh. Angin leutik ngahileuwir ngoyak gendang daunan pating keresep panting korosak. Cai ibun jigana bae nyarak celakan, hawana tiis menikeun kanyacap kana sungsung balung. Es tuning karasa masak seger, tapi mata tiris deh. Kawan tu tempatna geus deket-deket ke pagunungan.
Sedangkan di hiji Tegalan aya dua bayangan hideung anu kerting curelat seli udang. Nusa urang manggul awewe, ari nusa urang deui mah ngan saukur kitu mah mau iteuk bari jeung lulumpatan. Keleuweuh atuh harita nu mawa iteuk tayalian atuh Bah Badrowi. Eureun sia bangsat, mondong lumpat sia. Saha atuh sia teh? Kurang ajar sia. Wabadak Bah Wadrowi ngagurowo sorana tarik handaruan pating saleor ka unggal madhab kawantu keur dina kaayaan alam nu kacidak sepi jemplingna. Ari nudu udagna barang ngadenge anu ngudangna ngagorowok ngeleuweus saeutik oge teu malire. Kelaka terus we jongjon lumpatna beuki tari. Belesat dikilat nandakeun yen eta jalma teh lain jalma jore-jore. Da ari keur jalma anu biasa mah jigana geus tangtu mah bisa kitu. Kurang ajar sia, kalah beuki tarik di kita eureun teh sia. Begu ceuk Bah Wadrowi. Ngomong sorangan bari jeung kekeleuweuhan terus dereg lumpat deui ngudag-ngudag ke musuhna. Bangsat, eureun sia dagoan aing jajig. Belesat. Bah Wadrowi harita lumpatna bukit tarik, malahan masaking ku tarik-tarikna suko oge ka tempot, lamun ceuk ka tempot ya mah teu nincak lemah atawa taneuh bejiga anu ngangkang teu napak. Matak teu heran atuh dina mangsa anu ngan sakilat Bah Badrowi atuh geus deukeut ka musuhna, malahan matelilat corelat. Ya ciung. Bah Badrowi harita geus nangtung ajeg ngabedegang halangan jajalaneun anu deuk diliwatan. Nampo kitu rang atuh jalma anu keur lumpat mawa ulah asal aplok arum sekar arum teh harita terus mencrong ka Bah Badrowi anu harita keur ngabedega hareupeunana. Eureun sia bangsat, kurang ajar. Nyaon sia urusan? Pipilueun kana urusan aing sia. Anjing. Bah Wadrowi ngomongna kasar panonna molotot ka musuhna. Bagea Badrowi, teu sangka euy urang teh bet panggih deui. Itu cek eta jelema anu harita keur nangtung bari jeung mamanggul awak Nyi Arum. Barang ngadenge kana sora eta jalma leng atuh keur sakadapan mah Bah Wadrowi teh rada ngahulang. Naon sababna ngahulang lantaran manehna bet asa-asa apal kana eta sora teh. Raas inget ka busu satru bubuyutanana manehna baheula anu geus puluhan taun teu panggih, malahan mah teu nyaho kana beja-bejana acam. Nu katelah eta teh nyatana tayalian iwati Abah Dirga teh. Kunaon si laing teh bet galah ngahulang Badrowi? Pidaku sia geus poho deui ka dewek Badrowi. Eta jalma ngomong deui ka Bah Badrowi anu harita keur molotot mencrong bari jeung ngedikeun ka tangtungan eta musuhna nu tetela eta teh bener Abah Dirga. Dirga nyaha teh salahnya le aing. Madak aing kitu teh deuleu nyaha sia teh bet jiga si Dirga musuh satu bubuyutan aing. Nya teu salah mata si laing mah awas keneh euy, geus pasti bener sia teh Badrowi. Da anu teu bener malaku lampas si laing. Nu keukeuh jeung keukeuh we eueuh pisan elingna anger jiga baheula eueuh pisan robahna. Memang bener sia Dirga. Ya, sia oge sarua sia eueuh pisan robahna. Robah naon ari aing? Sia ngangles. Dia bahala lebih ka ayeuna sia malah mun seuk panggih jeung aing, anger we kudu hutbah. Teu diliuk, teu dileuweung, teu dilemur sia mah. Panggih jeung aing teh jiga ajengan we. Nah, sia matak bosan ngadengena keur aing mah deuleu. Panas kana daun ceuli euy. Ngadenge omongan Bah Badrowi kitu. Nyatana Badirga oge harita nyekek seuri memang heueuh ti bahal oge kur kitu we.
Sok sanajan teu tigugu oge ku Bah Badrowi, tapi kekeh Abah Dirga mah sok ngelingan bae jiga anu eueuh kabosen. Kunaon Seuri? Hayangeun we atuh Seuri Mas ya teh. Nyakeun bae rek dianggap khutbah oge omongan aing. Anu pun pentingnya mah maksud kuring hade. Hayang ngajak si lain kana jalan anu bener tur yakin tina benerna. Jalan anu geus tangtu diridhoan ku Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Geus lah Badrowi. Ayeuna mah da urang teh geus pada kolot. Geura tinggalkeun sagala rupa kalakuan anu jahat teh euy. Saacan ngalaman raga pisah jeung nyawa tangtu lawang tobat teh jigana masih keneh muka pikeun si lain. Bah Dirga harita ngomongna ancad lair rada panjang di Bandungan oge ku Bah Badrowi teh. Bari jeung unggut-unggutan jiga anu heueuh ngarti jeung siga anu heueuh rek ngagugu kana naon rupa omongan Bah Dirga. Kumaha kaharti ku sieing omongan dewek Badrowi? Ya! Duh. Aing mah geus ya dengikeun Dirga. Saeutik oge aing mah teu ngarti jeung teu hayang ngadeng we. Kana naon rupa omongan si lain Dirga. Matak lieur jeung matak ateul kana Seuri euy. Jeung najoy barinya oge Dirga dengikeun. Aing mah teu butuh ku khutbah cibaheula ge. Jadi sia geus teu kudu capek mematahan aing. Hare-hare we sia. Hare-hare hirup, hare-hare modar sia. Sebab cuma seukur micenan waktu tenaga. Jadi masing-masing we atuh. Teu kudu ngurus hirup kahirupan dewek sia. Itu omongan Bah Badrowi teh. Saeutik oge manehna mah teu hayang ngadenge kana naon rupa pepeling ti Abah Dirga. Nya sok aya kasebut abong adat geus kakurungku. Iga hatena bangkrak teu asalah batan batu. Da puguh geus kalimpudan ku setan tidak jilatna Allah anu geus ngawasa kana sagala rupa dirina jeung kalakuanana. Parandene kitu diomongan kumaha bae oge nya geus tangtu we. Lamun jeuk tina panto teh mah geus karahaan, panto teu bisa muka kekeh pageuh ku tai siam. Tah kitu kaayaan hatena Bah Badrowi jadi moal bisa narima. Ya, Badrowi, naon sia? Ish, ngaco sentak senger teuing atuh. Kuring mah lain mamatahan, tapi ngapi ngan ukur ngelingan. Sugan jeung sugan masih bisa diajak kana jalan nu bener tur yakin tina benerna. Da ari mamatahan mah geus lain waktuna deui Badrowi. Sabab si lain geus kolot, umur oge geus cueut ka hareup. Bisa diibaratkeun lamun mata poe teh mah geus tereh surup euy Badrowi. Si Aji ngembatahan ka aing. Moga sia Dirga montong ngecawi ngomong wae sia. Gadeng. Aing mah ngadengin oge ganyeng. Mending sok ayeuna mah geura pasrahkeun eta awewe anu keur dipapanggul ku si lain, sabab eta teh calon pamajikan aing. Sok gancang turunkeun. Kitu popokanana Bah Badrowi marentah teh sangeunahna we ka Abah Dirga. Sangkan masrahkeun ni arum rengganis cenah. Ngadenge kitu cakakak atuh Bah Dirga harita. Gusti anu agung, nyaan geus teu boga kaeda sia teh Badrowi. Nya make era kuliah sia. Piraku make jeung hayang kamojang pancara kieu.
Cik atuh mikir nyaha pantes keneh atawa henteu. Sabab ieu mojang teh pantesna oge jadi anak atawa incu. Cik pake atuh akal teh Badrowi. Cik Bah Dirga ngomonganana eueuh kabosen. Ngadenge omongan Bah Dirga kitu nya atuh pudigri ge. Bah Badrowi ambak awakna menikeun ka ngagidir huntuna kakerot lamun ceuk ayaan keneh lantaran asa dihina cenah ku Abah Dirga. Heh. Yo, dengekeun sia. Jadi kekeh peuteuk ke sia teh moal masrahkeun eta awewe. Eta teh pipa majikan aing. Arek ngora kene, arek henteu kumaha aing. Ngelejahak dewek sia goblok. Muntok hehehe sia. Nyamoal aduh mah dipasrahkeun. Nakunaon sia? Sia hayang. Ish. Tong sok ka mana karep ngomong deh Badrowi. Lain kunana lain kuring hayang lain ngarebut hancengan karunya teuing atuh. Mojang anu sakieu geulisna awakna ge seungit. Kudu jadi runtah teh mah lantaran dicacampa ku si lain dikingkirihit diri saurang jalma anu geus karanjingan ku iblis ida jilana tuloh. Gija urang ajar sia, siap. Badrowi harita kene oge atuh ngagorowok menitarik pisan jeung sakilat sulung luncat bari jeung ngirimkeun panarajang ka Bah Dirga. Ting itik gagamanana ngolebat arek narok sirahna Bah Dirga. Hiu lap keplos Bah Dirga rikat ngagiwarkeun awakna sabutkeun kitu teh seak atuh ieu harita ngolebat deui arek ngahanca kana awak Bah Dirga. Tapi dasda pugu atuh Bah Dirga oge lain jalma anu sepi ku pangarti tuna ku pangabisa. Sok sanajan bari jeung memanggul awak di arum. Tapi pikeun Bah Dirga mah jiga nu teu hese. Harita atuh ngan saukur ngagulak-gilekeun awakna kekenca jeung kakatuhu. Miceunan panarajang itu kena Bah Badrowi. Yuk lep plos, yuk lep plos. Sababaraha kali panarajang ki Badrowi ngahakan angin, teu kena bae kana sasaran. Nempok kitu Bah Badrowi beuki nafsu. Ya, urang ajar sia goblok anjing. Kurang ajar siap bangkawara sia. Ya. Kunaon ai si lain ke Badrowi berkalakah naraweco bae. Montong sambatkan ya sia. Dirga. Yeuh recakeun. Siap. Hiu atuh harita. Bah Badrowi muterkeun itu kegamanana jeung naluhureun sirahna. Sorana maningah nyung bangbaraan, nempok itu mah Bah Dirga oge rada ngarengkong sarta terus mundur ka tukang dua ringkah. Lantaran sok sieun itu ke Bah Badrowi kena kana awak di arum anu keur dipapanggul. Montong ngejar sia wedak. Gaing malin dek ngejar mundur sake paur itu sia kena kana awak ieu awewe. Dagai tang tu atuh bakar remuk. Nah si lain malah barak itu. Wah, mending kene sia modar sia. Mending kene sina modar daripada TKP milik ku aing maksiat teh Dirga. Nyaan bener teh. Meni jahat maning kabina. Moal sia ajembe anjing. Jembe. Atuh Bah Badrowi ngarajangkeun itu kena kokolebatan dibubat babit ngencanan tuhu ngarah kana sakujuring awak musuhna. Sadengkeun Abah Dirga ukur bisa micinan sabetan itu Bah Badrowi. Awak jujurelatan kujuran gajeleng kadigir jeung kakatuhu. Tapi teu bisa malik narajang oleh sabab Bah Badrowi terus-terusan ngangseg teu mere bisa nolong karang. Komo bari jeung Bah Dirga mah gerakanana teu pati laluasa da puguh kagok ku awaknya arum anu
anu keur dipapanggul ku manehna. Modar sia jiga ieu mah. Ya, keheulaan aya nya si ampirkeun ka aing. Ari aing kudu modar ku leungeun sia mah keheulaanan ge yo. Yu atuh harita bahwa Drowi nyabetkeun deui iteukna. Nu diarah teh harita awak ni Arum anu keur dipapanggul dina tak-tak bah dirga. Nya puguh bah dirga ge atuh harita ngalenyap hatena. Dina sarta dina gerakan anu kacida cepetna barang itu ngalayang sakilat bah dirga ngayunkeun dampal sukuna anu katuhu dipake ngababang itu bah Wadrowi. Ulah asal upload wi. Atuh harita bah Wadrowi harita ngajarik jeung ka tukang malah itu ngoleweng kagigir. Tah dina kayaan kitu sakilat bah dirgang ngodok saku kampretna sarta jeleng muncat ka hareupeun bah Wadrowi bari jeung ngawurkeun bubuk dang daunan teuing naon da katempona teh meuni lemes teu beda we jiga tipung sarta pas pisan kana beungeutna bah Wadrowi. Di Wadrowi hareuta ngagurwok lantaran atuh panonna kapeureumpeunan ku bubuk anu lemes nu diawurkeun teh ku bah dirga karasana panas jeung peurih kana panon. Anjing ayo goblok ya dirga. Kieu mah kurang ajar aduh mata aing jadi peurih anjing. Aduh mata aing peurih ka sabayan. Aya bah Wadrowi hareuta keneh marurungan bari jeung meupuskeun bari jeung meunaan matana ku leungeun anu sabelah sadengkeun nu sabelah deui mah harita teh eureun weh ngabubat babitkeun iteukna sabolong bentor we da puguh musuhna geget dekat tempo. Ayah karek diawuran maca oge sia mah meuni geus ripuh euy Wadrowi maknya sia aya jago jiga kitu gading goblok sia. Sia mali, sia mah gelut teh. Sia goblok. Aduh liteuing. Licik oge da moal macak doraka ka maneh mah. Geus kuring marek baliknya. Geun lah hayang gelut make we. Engke deui we lah ari aya waktu nu cukup. Ayeuna mah kuring teh keur teu ari euy. Dah wayahna we nya. Saheulaanan mah si lain muawaka bisa bentas sakedeung bayo. Sanggeus ngomong kitu jorelat pileuyan euy Wadrowi. Hiya julung atuh harita bah dirga luncat meuni ngapelesat tinggalkeun bah Wadrowi anu keur humarurung bari jeung beuwirna teu eureun roweco. Jiga reka mana sia montong kabur sia goblok. Bah Wadrowi gegeruan ka musuhna tapi eueuh nu nemalan. Kaayaan lebah dinya es tuning sepi jempling anu geus sada teh cihcir jeung jangkrik we mapaesan kaayaan alam di leuweung da puguh atuh eueuh sasaha ngan ukur manehna sosoranganan. Mangsa alam harita teh geus meletek pajar ti belah wetan jangjang peuting geus ngalingkup nandahkeun sakedeung deui bakal kaganti ku alam beurang. Geus mimiti hawar-hawar manuk saeran harita meuni di sarada dina pucuk tangkal awi. Sora manuk geus ricit di sarada dina dahan. Hawar-hawar kadege sora hayam jago anu reangkong korongok. Teuing cangeh gar teuing naon. Angin tiis lebah dinya es tuning ngahiliwir ngoya gendang daunan. Katempona pating arulang dina mangsa carang cangtihan. Nya antuk nama barasat mata poe teh moncorong ti belah wetan cahayana koneng umnyang nyaangan sakumna alam pawenangan. Kasugri para wargi cag urang tunda heula kaayaan Abah Wadrowi anu harita teu bisa nemponya tenden sakedeung tunda sakadap. Ayeuna urang kocapkeun deui lalampahan Abah dirga anu harita keur lumpat bade jeung mamanggul awak Nyi Arum. Harita
Bayangan baju hidung harita katingali dina mangsa alam subuh-subuh. Horeng si mana horeng abah dirga kerlumpatan beri jeung mamanggul jalma nyatana arum rengganis teh. Sakedeung dia oge bakal anjog ka tempatna. Sora manuk geus dicit eta tadi. Ya harita kene oge kerlumpat beri jeung mamanggul awak Nyi Arum. Teka catur sakumaha lilana di perjalanan. Urang kocapkeun we ayeuna mah abah dirga teges nepi weh kaburuan imahna. Anu aya di pasir nangsi teh. Alhamdulillah we aya meung ayeuna nepi ya. Cek Mbah Dirga bari reg atuh harita Mbah Dirga eureun bari jeung terus sarta keneh gegeroan ka si Ambu anu keur pakpik-pak beberes di dapur bari jeung ngahanetkeun sangu anu kamari cenah alias sangu poe. Ambu atuh si Ambu sulang sileung pedah ngadenge suara salakina ngageroan. Atuh teh leleda terus we nyampeurkeun ka tepas bari jeung terus berai panto engab. Sanggeus aya di luar ret atuh ka Mbah Dirga alias ka salakina nu harita keur ngajajanteng we hareupeun panto. Hae nah aya naon Sarba anger we ari geus gegerowan ka kami teh sok mata kreuwas gerak kami mah. Ayah geus dongwakan we cowai atulah dongwakan disada cik tempoh heula ieu. Ieu abah teh mawa naon ieu? Mawa budak parawan deui. Sok gancangan bukakeun panto bro. Ayo geuningan mawa peju geus gede ieu mah parawanna. Bukna panjang ning. Benang di mana yo? Tapi aku aya abah maling awewe mah. Sia sok baku aya kitu penyakit heubeul kaguara deui wae. Tong sok gagabah si aing ngomong. Manya si abah make jeung maling becowek awewe jiga nu teu hidang sia. Ayo buru ka jero kadua ieu budak teh ieu. Jiga na tatuna rada parna yo. Go. Nya sanggeus kitu masuk atuh si Ambu gura-giru mending ngadegdeg. Sub deui ka jero dituturkeun ku Abah Dirga alias salakina. Sanggeus aya di jero imah si Ambu bar ngamparkeun samak. Tetalangke harita kene Abah Dirga genurunkeun awakna Nyi Arum tina tak-takna. Malahan mah terus goledag digolerkeun dina samak saheulai. Geek Mbah Dirga jeung si Ambu Daryuh yang hareupan awak Nyi Arum anu keur ngagoler bangun anu ripuh. Sarba nya saha budak teh jeung kunaon manehna teh? Ayah nya ieu maneh ke atuh aing capek keneh. Lain sok cai ieu mah kalakah kepok ngomong. Eta bakong aya cai tiis gerak geuna atuh kadinya. Teu kajeung euy. Ayah regot atuh harita si Abah nyelang heulang nginum da bunga bauna teh hanaang sabab geus lila teu manggih cai. Alhamdulillah ti koro garingeun jadi heuleuh ya. Buku Abah oge teu nyaho ieu Bu. Ting saha jadi apa? Har. Lain har hor. Nya kumaha mimitina atuh make jeung panggih jeung Sarba atuh. Nya puguh kieu eta teh Ambu dongeng nama ieu sok jengkeun. Barabat Mbah Dirga ngadongengkeun nalakun hirupna. Anu tadi kajadian sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat atuh di Bandungan ku si Ambu kalawan saragap pisan. Ya itu dongeng nama. Jadi Sarba teh panggih jeung si Drawi nya musuh Abah teh lain. Kitu pisan Ambu. Untung Abah bisa ngejat euy da lamun kudu terus gelut mah jiganya Abah teh moal sanggup. Nya kunaon? Ya puguh pangabisanna geus jauh beda tuh. Lamun seug dibandingkeun jeung kayaan baheula mah. Sabot krik ngarobro kitu. Nyi Arum renggani saritakan nempong ulisik-usik lilir. Brai panuna beuntak lalaunan bari kucap kiceup jiga nu kakarahudang sare. Nya terus surat teret ngencan ngatuhu. Kaluhur kahanap nyedikeun kaayaan di eta imah. Nah aya di mana ya aing?
Nyi Arum ngageunang ngomong sorangan, hatena pinuh kurasa heran jeung loba pananya. Tapi can aya jawaban kan kitu we culang cileun. Geus kumaha hidup teh geus eling jo. Bah Dirga harita menilaun pisan tumanya ka Nyi Arum bari jeung panon neuteub seukeut. Nya barang menang pananya kitu mah ret Nyi Arum teh ngareret ka si Abah jeung ka si Ambu nu harita keur dariuk digegereun. Emut abdi mah Bapak, tapi saha ieu teh sareng abdi aya di mana? Kita ngariwang geura Nyai gelis. Hidup teh aya di tempat nu aman di imah Ambu jeung si Abah di dieu. Jadi sing tenang, sing tetegah teh da Ambu jeung si Abah mah lain jelema anu hajat. Isnya cuma ngomong teh lain jelema jahat atuh. Jelema hajat sia mah sok dasar nini. Oh kana salah sautik mah omekeun we atuh. Jam Nyi Arum harita mah jempe ngahulang juga nu keur nginget-nginget kana kejadian penting tadi na mangsa nyang haripan Mbah Wadrowi. Renghap atuh Nyi Arum ngarenghap ras inget ka indung jeung bapana. Kabi Ijah jeung ka Mang Japar oge si Ajo jeung Mang Samin nu sakabehna rubuh teu kuat ngalawan Badrowi. Kunyang atuh harita Nyi Arum teh cengkat maksudna mah arek diuk. Tapi kakara oge awakna cengkat saeutik. Nyi Arum renggani harita ngagoak ditahan bari jeung terus goledag we ngadoler deui. Naon sababna lantaran cangkengna ngajenghak karasana nyeri asa potong lamun sing geus teh mah. Gelis wayahna we jeung wakah hayang hudang. Naon anu karaos teh cu? Aduh, ya cangkeng abdi nyeri. Karasana meni asa potong Abah. Keun nyacang duwe atuh rek nyeri ge da puguh di babuku itu si Badrowi anu kurang ajar tah nu sakitu tarikna. Tapi keun wae lah sing sabar jeung tawakkalkeun insyaallah ge ku Abah urang ubaran. Ambu Naon sarba? cik mawa cai ka itu atuh. Si Nyai bari heulang minum ai kalak ka dideulekeun wae. Sakalian dia cai hanyut keur Abah tah. Mbah Dirga ngareret ka si Ambu bari jeung nita sangkan mawa cai keur Nyi Arum. Oke poli kamu teh tuh. Kana turang nyokot lah cai nu rada hanutnya. Leos atuh si Ambu harita kene oge gura-giru buru ka dapur maksudna mah deuknya yagikeun cai keur Nyi Arum jeung ka si Abah hayang cihaneut cenah. Tekung sila oge atuh geus datang deui bari jeung ngajingjing teko jeung cangkirna. Sor atuh dikahareupeun Mbah Dirga cirelik cur atuh si Ambu ngucurkeun cai kana cangkir terus diasungkeun ka Nyi Arum anu keur ngagoler we. Terus awakna disangkeh ku si Ambu teh bangun nyaah. Terus regot atuh Nyi Arum teh nginum menikeun ka ngalekik. Da puguhana ang ti tadi keneh kawantu ti peuting keneh can manggih cai pisan. Cag para pamiarsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Mang Dedi baris neruskeun baris maluruh bagian anu ka-77 na alonya dina carita anu sarua. Hatur nuhun loh ku mangrupi perhatosanana urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.